Alhamdulillah beres oge. Gimana lah? Ayo, Kuat panas. panas ah. Yang minum heula ah. Aduh, capek panas. Waktu kuat teh. Ada merenang kiri gawe Di tukang Kuling kuling mah. mah. engke lah penting gebugna mah panas teu kuat. Eueuh mun kena puting, teu kuat teh mah kena puting da gawe. Iis teu penting mah. Heeh. Ya puting lah orang gaweana. Duh, hayang meunang sakintal mah, Pak. Heeh, kahayang mah bir aku sugan. Udah lo banyak rasanya segitu teh. Sakitu mah. Wah, lamun ladang babon engke dipake ulin ka laut 1 juta. Setuju ayo. Dorong can nyaho laut. Heueuh nya teh can nyaho sarua urang oge. Cenah cek batur laut anu rame, laut anu cek ka pantai anu. Teu nyaho urang mah. Heeh, engke lamun geus dijual Setuju lah. parena babonna. Urang jual urang pake ulin heuh. Heeh, lah keulana nu di imah mah. Makeun bae lah da geus aya deui. Heeh. Pa urang ge hayang milu ka laut. Ngajedog budak mah. Ulin mah bagian kolot. Da hayang, Pak. Bogah teuing urang mah. Ladang kuli capek si bogel rek milu mah boga. Kumaha lamun kieu? Tak gebugeun geus digebug ku si bogel ke peuting. Hayang milu ka laut mah. Ada yang milu ka laut mah gitu. Hei, bae lah hari kitu mah urang mah. Meureun saimang capek teh. Apa sarua sararea? Heeh. Hayang milu teu puguh-puguh mah emong urang. Tah gel daek teh lamun kitu. Najis teuing aing teh da ngagebug camerang, capek deui. Geus we kajedog koplok. Reueuh ka daek mah. Bapak mah ka budak teh kejam. Lain kitu teh gel. Pan aing teh gawe teh lain sorangan, jeung babaturan tuduhan jeung Mang Wandi. Heeh, gel da aing mah emong mawana oge. Maneh mung capek mah. Ke kembali ge penting digebug ku aing kabeh. Hari kitu mah meureunan heg wae nya, Wak. Heeh, kitu mah bener setujunya. Ieu ngomong-ngomong burit yang salat asar ya. Aing mah taktik babon lagi kejual ku aing di piolaan. Kajeng basa oge.